Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Qala mu'allifu rahimahumullah qaddasallahu sirruhum nasallallahu wa nanfa'ana bi ulumihim naf'an wa barakalna lidika sajma'in. Ghafarallahu dzunubahum rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sadisu wa salasuna. Ari pelajaran anu ka 36. Eta hadis satu tahkimi anyar datangna hukuman. Hiji ikhtaro geus milih saha alusyami ahli Syam, Umar bin As ka Umar bin As. Wa ikhtaro jeung geus milih saha ahlul Iraqi ahli Irak Aba Musa al-Asy'ari, milih ka Aba Musa al-Asy'ari liyahkuma karena pikeun ngahukuman itu Umar bin As jeung Aba Musa al-Asy'ari baina Aliin antara Sayyidina Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah. 2. Wajtama'a jeung narima pakumpul naon al-hakamani dua hakim bidau matil jandali kumpul di dumatil jandal fi Ramadana dina sasih Ramadan sanata 37 dina taun ka 37 minal hijrati tina hijrah. 3. Wa ba'da mufawadhatin jeung dina sabadana papaduan jarot berjalan bainahuma di antarana itu Umar bin As jeung Aba Musa al-Asy'ari ittifaq sepakat itu Umar bin As jeung Aba Musa al-Asy'ari ala khal'i aliin kana mecatna Sayyidina Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah wa ja'alil amri jeung ngajadikeun urusan khalifah suron dina kamusyawarahan. 4. Fataqaddama tuluy narima miheulaan saha Abu Musa al-Asy'ari wa a'lana jeung mere terang itu Abu Musa al-Asy'ari ma kana perkara itafaqo anu geus sepakat itu Umar bin As jeung Aba Musa al-Asy'ari alaihi kana itu emma. 5. Amma Umar bin As anapun ari Umar bin As fa innahu maka saenyana itu Umar bin As eta lajaa yakin ngadatangkeun itu Umar bin As ilal hilati kana tipu daya haitsu khala'a sakira-kira mecat itu Umar bin As alian ka Sayyidina Ali wa sabbata jeung netepkeun itu Umar bin As Muawiyah ka Muawiyah. 6. Faraja'a tuluy balik saha asyamiyuna ahli Syam ila Muawiyah ka Muawiyah wa bay'u jeung ngabeat itu Syamiyun hu ka itu Muawiyah bil khilafati kana jadi khalifah wa tasa'at jeung narima lega naon syikotul khilafi perselisihan kakhalifahan baina aliin antara Sayyidina Ali wa Muawiyah sareng Muawiyah wa khada jeung tandang saha kulun saban-saban sahiji minhuma ti itu Ali jeung Muawiyah yu'idu ngitung-ngitung itu kulun al-uhbata kana nyiapkeun lil liqa'il akhari pikeun nepungan anu sejena fi ma'rakatin dina
pertempuran fasilatin anu misah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u wa salasuna ari pelajaran anu ka-37. Eta al-khawariju mertelakeun golongan khawarij waqatun Nahrawani jeung terjadina perang Nahrawan. Hiji al-khawariju ari khawarij kismun tegasna bagian min jaisi aliyin ti tentarana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kharaju eta kaluar itu khawarij alaihi ninggalkeun ka itu Sayyidina Ali indama saninggan perkara qabila anu narima itu Sayyidina Ali at-tahkima kana hukuman. Ma'anaum sarta sanyana ari itu khawarij eta awaluman pangheulana jalma asyaru anu musyawarah itu man bihi ka itu Sayyidina Ali alaihi netepan kana itu eureun perang. Dua ijtama'an narima pakumpul saha khawarij fi Nahrawani di Nahrawan. Wakana sareng bukti naon wakana sareng bukti adaduhum ari bilanganana itu khawarij eta isna asyara 12 nawanana alfan rebuna tilu wasyara'u jeung berangkat itu khawarij yaisuna ngadatangkeun itu khawarij fitil kal jihadi dina eta jihad fasadan ngadatangkeun kana karuksakan. Faya ketuluna tuluy merangan itu khawarij al atfala ka pirang-pirang budak wan nisaa jeung ka pirang-pirang awewe. Opat pajahaza telah nyiapkeun saha Aliun Sayyidina Ali jaisahu ka bala tentarana itu Sayyidina Ali. Wa zahafa jeung berjalan sahabihi itu Sayyidina Ali alaihim menuju ka itu khawarij. Wa nasoha jeung nasiharan itu Sayyidina Ali hum ka itu khawarij falam yaqbalu maka teu narima itu khawarij atawa tuluy henteu narima itu khawarij. Gelima fanashiba tuluy narima campuh naon al-qitalu kepeperangan bainal jaisaini antara dua golongan tentara. Wantaha jeung narima paragat itu kital biqatli mu'dhamil khawariji kalawan merangan gegeden ti khawarij wa firaril akhirina jeung kaburna anu sejena. Jadi golongan khawarij eleh loba anu terbunuh jeung loba deui anu kalabur gitu.